di Citorek Barat dalam rangka memulai budaya baru. Alhamdulillah ada foto Bang Jelbek khusus di Desa Citorek Barat nyambut di acara Serentau ini luar biasa antusias. Segala hal kepulesan masyarakat dilakukan dalam upaya menyambut Serentau Tasyakuran habis pandemi. Kegiatan yang dilakukan setelah pasca panen. Jadi bentuk tasyakuran pada yang Maha Kuasa, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi merupakan satu bentuk budaya yang perlu dilestarikan dan dipegang, dipupuk oleh masyarakat keturunan masyarakat Citorek. Tahun yang dilakukan di Citorek Barat dalam upaya untuk masyarakat sadar bahwa upacara ini merupakan upacara ritual kebudayaan yang perlu kita junjung tinggi, dan ini merupakan rentetan serentahun yang telah dilakukan secara khusus di lingkungan Wellington, diawali dari Burado, lalu ke Citorek Timur, lalu sekarang ini kebetulan di Citorek Barat. Ini diikuti oleh seluruh masyarakat Desa Citorek Barat, dilakukan oleh setiap RT, lalu mereka dalam arak-arakan ini membuat gotongan yang di dalamnya ada congcon, ada ulet, ada opak, ada hasil-hasil panen yang mereka selama ini kelola. Ya, saya selaku warga Citorek Barat, selaku tokoh masyarakat, ini hal yang sangat tinggi. Mudah-mudahan agenda ini menjadi agenda wisata untuk Citorek Barat yang bisa dirayakan setiap tahun sekali. Karena acara ini juga kita undang nanti banyak masyarakat yang di luar Citorek bisa sampai ke kabupaten kecamatan agar ini dijadikan agenda wisata rakyat juga. Ini merupakan pesta budaya. Desa Citorek Barat tahun 2019 yang dipimpin keluarga besar Yayasan Pendidikan Suparno YPS dengan turut berpartisipasi memeriahkan acara Panen tahun ini, yang alhamdulillah acara ini sedang kita saksikan bersama. Menguasai jalannya acara ini melihat situasi dan kondisi jalan yang sangat sempit. Inilah kreasi seni budaya Rengkong yang sudah tidak ada di desa kita, bahkan menjadi juara tetap yang menjadi inspirasi bagi kami selaku institusi generasi penerus yang lahir sebelum kita ada, dan ini menjadi sebuah titis tulis warisan leluhur kita dan para pahlawan kita, budaya desa Citorek Barat yang sangat luar biasa. Yang terhormat
berbagai kreasi seni budaya, mulai dari rengkong, mulai dari berbagai hal adat budaya kita tampilkan bersama di sini. Selamat datang kepada rombongan keluarga besar Bapak Riki Rikando. Alhamdulillah beserta RT telah ikut serta memeriahkan kepada Bapak Haji Sumawijaya selaku motivator acara ini. Alhamdulillah telah meluangkan waktunya untuk sama-sama berkenan hadir dalam acara memeriahkan 100 tahun ini. Terima kasih kepada Bapak Haji Sumawijaya yang telah sama-sama hadir di tengah-tengah kita demi budaya kita, demi jagar budaya kita. Silakan akan kepada juri untuk ditilai dengan berbagai kriteria penilaian, baik dari kreasi ataupun keunikan. Kami serahkan kepada tim penilai yang telah kami susun bersama. Terima kasih kepada peserta pertama yang pertama oleh terima kasih. Silahkan oleh Dewan Juri, silahkan lakukan kreasi di depan Dewan Juri. Up. Ya, sok silakan atraksi dimulai. Kita serahkan kepada Dewan Juri di pos 1. Inilah kreasi Bapak Urto dengan mendapatkan nomor urut 2 dari RT 02 RW 02 urut 3, yaitu RT 02 RW 01 di bawah komando Bapak Ujang. Silakan buktikan kreasimu, Bapak. Oke. Inilah dia rombongan inilah Bapak Ujang. Silakan sawer. Bapak Haji sawer.
satu. Iya, silakan kepada Dewan Juri sebagai tim penilai. Turut serta berpartisipasi. Terima kasih kepada Sohibul Hajat yang sama-sama hadir dalam acara sampai punah ditelan dengan zaman dengan arus globalisasi dunia. Mari kita pertahankan budaya. Iya, terima kasih kembali tergantung yang punya satu nomor lagu tadi ada harus cover akhir spesial tertutup. Mari kita saksikan bersama rampak gendang yang dipersembahkan oleh Dewan Ibu Guru Yayasan Pendidikan Sumarno. Tepuk tangan. Hadirin dimohon tepuk tangan.
2019 di bawah komando Bapak Haji Igun Sumardo SPD MMPD sebagai putra kelahiran Tulen Kampung Cibengkung Desa Citorek Barat. Beliau adalah inspirator dan motivator juga donatur penyelenggara Festival Serah Tahun 2019. Mari kita bulatkan tekad untuk bersama-sama berpartisipasi, mendorong kembali, menjunjung kearifan lokal yang sudah muncul sebelum kita lahir. Demi keutuhan adat istiadat kita sebagai warisan leluhur dan para pahlawan kita. Salah satunya adalah maraknya cagar budaya, bahasa dan luasnya hamparan tanah yang subur dan makmur. Mencintai budaya sama halnya mencintai tanah air kita Indonesia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang telah menciptakan alam dunia beserta isinya. Alhamdulillah berkat rahmatnya kita dapat berkumpul, bermuhajah, bertatap muka dalam acara pagelaran seni budaya Serah Tahun 2019 pembukaan. Semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah sampai zaman terang benderang seperti sekarang ini. Perangkat desa, para lembaga desa, RT, RW, sipil ataupun militer yang sami-sami hadir di tempat ini. Yang saya hormati Bapak Kesepuhan Kampung Cibengkung yang sama-sama hadir di tengah-tengah kita, tak lupa pula jajarannya. Yang saya hormati para tamu undangan, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pendidikan yang sama-sama hadir di ini tempat. Anu bisa saya sebutkan satu persatu. Ibu Sumarno, tepuk tangan. Beliau tidak pernah lelah untuk mewujudkan seni budaya yang kerap kita munculkan pada saat ini atau yang akan datang. Acara yang kedua adalah sambutan. Sambutan ini ada dua sambutan. Yang pertama adalah sambutan dari kepala desa, yang kedua adalah sambutan dari tokoh adat, yang ketiga adalah penutup atau doa. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Haji Igun Sumarno anu linggihna di Depok beserta keluarga oke tika kantor kita sadaya rombongan kita anu kebukaan sedih hormat, mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Bapak kasepuhan, Bapak tokoh agama, tokoh masyarakat anu sami-sami ku pribados sedih hormat, mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Urang panjatkeun puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, wirehna urang parantos dipaparinan nikmat iman, nikmat Islam, sehat badan, sehat pikiran, sehingga urang biasa ngariung ngumpulung bongkok ngaronyok dina ieu acara serah tahunan. Bapak, Ibu hadirin sadayana, pujalaran ayeuna urang teh parantos rengsena tani ya tatanen itu janten ayeuna teh urang sok biasa diayakeun serah tahun, janten nyerahkeun pakaya patahunan ya, urang teh satahun sakali urang teh sok diayakeun serah tahun gitu nya. Eta ayeuna urang teh anu mangrupikeun syukuran adat kanggo di wewengkon Citorek ieu nya. Bapak-bapak sareng hadirin sadayana, alhamdulillah pribados selaku kepala desa ngahaturkeun nuhun ka khususna ka Bapak Haji Igun Sumarno beserta keluarga, oke ka bapak-bapak sareng ibu-ibu rombongan Sedi Sunda calung behari ieu ya pribados ngahaturkeun nuhun danten pribados ieu kalintang bingahna ya, upami ayeuna kanggo di wewengkon urang khususna Citorek Barat dina ngalaksanakeun serah tahun ieu bari sareng kedah diimplik-implikan ku ayeuna hiburan atur rupina sigana moal patus mampu mung ala kadarna painten ya paling oke
upami di dieu mah biasana sok aya topeng gitu nya topeng. Ari mah benten ya, benten. Ieu mah hiburanana benten ibu-ibu sareng ade-ade anu ngibingna ge tos benten lah. Tiasa dibentenkeun antawis nah jaipongan anu di Citorek khususnya gitu sareng anu di Depok tos aya kabentena. Kanggo ka masyarakat anu aya di Citorek Barat saupamina ayeuna urang manggil hiburan ya, manggil hiburan bade jaipongan ya, bade dangdutan tapi nitip pribadosna terutama jaga dina segi keamanan. Samuh hapunten saupamina aya cariosan pribados ieu luhur madukna handapna jongna mudah-mudahan kersa ngapunten. Atur pina cek sakitu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekabehan ngajawab deh, separana senger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Muhammadin abdillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Puji sareng syukur mudah-mudahan orang selalu lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dina sagala nikmat kanikmatan nu teu bisa dihitung hiji-hijina ku urang. Alhamdulillah dina poe ieu poe seren taun urang diberikan kesehatan, kanikmatan, nikmat panjang umur. Mudah-mudahan nikmat lunas hutang. Jadi lamun urang geus ngariung ki dieu baralik hutangna lunas. Amin. Nu dipihormat hormatkeun simkuring kasepuhan Allah Umar sareng reng-rengan miwah abu. Hormatkeun simkuring guru simkuring kalau simkuring Bapak Kiai Haji Ocong, amin. Sakedap deui bade ka haji bantos daftar. Hormatin simkuring wajaro Jaro Didi Jayadi miwah ibu wapanghulu sadayana para jaro para pembantu jaro RT RW panghulu manor nu disebutkan hiji-hijina. Terus ibu-ibu bapak-bapak sareng para pemuda nu dipicinta ku simkuring. Bapak ibu ngendua ti kuring mah nu kahiji urang di tahun 80 sanggeus kahuruan canyorang kikieuan. Canyorang kikieuan. Pertanyaan anak, ieu urang ieu sareng taun abdi terus. Kenapa moal kan kitu meureun lalakon kieu? Batur mah ieu di Bogor, di Bandung, di mana-mana nyontok kana budaya urang. Hampir unggal bulan aya teu sareng tahun. Ai urang nu titisan warisan urang dipohokeun. Coba tanya budak ayeuna nyaho neres saat teh henteu hirupna sok ti heula pasti nyaho baheula urang ngabring kalau amis neres ya gitu kan seren taun bebarengan bayangkeun kolot urang mah teu bingungeun baheula manggil hiburan di mana-mana hajat lagi sabulan ngemprung moal penting tuh luar biasa ai urang zaman modern ayeuna bararingung nepang antara nggak bisa bingung aing madak bingung aing mah eleh di kultura. Nu kadua bapak ibu simkuring ngalaksanakeun kegiatan ieu omat kuring mah teu hayang di alam kuring mah teu hayang kapajah kuring mah teu hayang dipilih urusan politik da politik mah bapak ibu meuli kuring ge henteu da kuring mah di Depok atuh ngeun saukur kuring lain boga kaluwihan pedah kuring ngarasakeun kuring oge baheula urang susah kitu unggul. Jadi kuring mah hayang abagi rasa. Jadi gitu. Jadi lain loba harta segala macam lain. Pedah kuring ngarasakeun yen kuring urang jadi jalma malangsa. Makana ayeuna aya kaluwihan sok urang nikmati babarengan. Urusan mah baleskeun serahkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu katilu hatur nuhun. Sim kuring menta kabeh masyarakat wewengkon Citorek kudu guyuh dukung tah baturan
kasepuhan urang lamun teu didukung dihormat urang usaha ayo ngomong usaha urang ku kabehan sieun ka kolot mah saciduh metu saucap nyata ngalawan malangsa ayo buktikeun ya haji ikut bisa makmur doa ti kolot mangkana urang kudu hormat kolot tah kitu kade moal ti ayeuna kudu disusuhun kudu dihormat kudu dipanggil kolot urang ayeuna sok sareng tahun kudu guyub kabehan lamun aya masyarakat nu teu ilu ya urang absen hiji-hiji urang absen hiji jadi lamun ngarasakan ulungan citorek budaya nomor hiji tuh tebake tring jeung agama ke agama nu nerangkeun nah kitu anu terakhir beurang ayeuna ieu geus jeung concot ieu concot cenah mah 80 concot urang amparkeun ditungtung ka tungtung sila bebarengan ngariung bebarengan kabehan ulah poho simkuring ya jeung nayaga kudu dibere hiji mah kapan kuring mah teu nyieun kudu dibere nya ade dibere kudu nu pangeunahna ngeun memeh engke di purak memeh di purak aya tim penilai ti ibu-ibu anu independen lamun bahasa cik urang mah henteu dengdek sahib naon hadiahna moal dibere nyaho ke penting bae aya juara hiji kurang mun teu salah mah 6 juta mun teu salah mah nolna leungit 2 los eta mah jadi juara ka hiji 600.000 juara kedua 400.000 juara katilu 100.000 juara kaopat 100.000 juara kalima teu meunang jadi yang kaopat ya juaranya pokoknya kudu daratan cing kade tasa kitu ti kuring bapak ibu cing kade kuring mah nyaah deudeuh hormat ka sadayana kacida isina lamun pamiarsa sadayana bapak ibu teu hormat teh nya ka kuring sakitu hatur nuhun hapunten ieu tos kaganggu nya urang ge bisa dimajukeun ka dieu supaya odong-odong bisa liwat heula hampura bila topik walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-hadirin as-solihat biridwa'illahi ta'ala walidafil bala walihusul maqasudi dunyawiyati wal ukhrawiyati wal salamati wal afiyati fid dini wa dunya wal akhirah walitalibil ilmi nafi khususon ahli kubur wa khususon ahli kubur man hadara fi hadzal wa khususon ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwas ghafarallahu dzunubahum wa nawara uyubahum wa satara dzurriyyahum wa ja'alal jannata mathwahum al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampurasun. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi kasadayana wargi urang Citorek Barat mugia dina wengi ieu sadayana aya dina kesehatan walafiat amin ya Allah ya rabbal alamin. Simpurik ngabewarakeun anu parantos ngiring sadayana peserta dina kegiatan acara adat anu parantos dilaksanakeun ku urang di antawisna aya sababaraha kegiatan anu ngisi dina tira budaya adat Sunda khususna dina Seren Taun Citorek Barat 2018 tanging satu acana nyuhunkeun
Saya. Dihapunten kasadayana terutami peserta atau pamilon di luar daerah Citorek anu parantos ngiring partisipasi dina sagala kegiatanna boh eta olahraga kira budaya sareng sajamina nyuhunkeun rebu nuhun Yang baik aya ya, Ima. kakirangan dina sagala rutina. Yang baik ayo mah. Anu kaduana Si bengkong yang menyote. mudah-mudahan acara ieu saterasna di tahun payun ieu awal urang di desa Citorek Barat gayakeun ieu anu alhamdulillah sakieu meriahna. Mudah-mudahan di tahun payun urang dijantun umur sareng leuwih acara ramekna batan ti ayeuna. Amin atuh lah caricing wae. Jadi mah kudu diterpakan wae pan bodor aing mah ngomong gitu. Jadi tepakan nama. Aing mah aing jabatan kepala sekolah di tengah lawang gitu. Iya, aduh. Biasa kayak di lemurungnya. Iya mah kahayang pimpinana kacida. Pan kumanehna kitu pengalaman kayak teu baturan sok era ya. Oke baik, mau dibejakan ayeuna geus mah rame. Asim kuring ngawakilan di sadayana bade ngumumkeun para juara di antarana poli parade kira budaya anu mudah-mudahan perwakilanna mungkin anu tos disebatkan naik ke luar panggung yang ke aya kahormatan meureun anu masihkeun ieu hadiah teh insyaallah ku Ibu Hajah Siti Khalifah selaku bos ieu anu ngagaduhan ieu tah pagelaran seni budaya Jaipong Bihari Bogor. Lamun eueuh anjeunna mau diarongkosan ieu aya gak? Ya, diarongkosan. Bahkan moal keselenggara ieu orang kegiatan. Makanya aku dulu bae cik manehna kitu-kitu. Anu kadua insyaallah Bapak Haji Sukawijaya. Mudah-mudahan aya mungkin nyuhunkeun ridona nyanggakeun hadiah. Oh, di channel nama. Terus di listrik. Iya tuh. Oh, Mang Ojoy. gitu. Iya orang memang dinasibkeun ti jero butung keneh datang ka ayeuna kudu duaan bae. Siga nama kitu. Nah, jadi ieu mah muncik bahasa urang mah tikukur. Apa saya? Oh iya nanti mau ke bawah. Oh, nanti tikukur. Jadi tikukur teh ti urang keur urang. Ti urang keur urang, tak awas. Ti urang keur urang. Urang jorna ti kampung ieu Balikna ka kampung ieu. kampung ieu. Jadi luar biasanya. Ulah ngarasa gede hulu sanajan geus ka bawah hulu. Nah, Bisa. Bisanya kan ya? Bisa. Emang. Biasanya setilok muncul lah. Ngadadak. Sok ngadadak. Bisa ya tuh. berarti eta pupusna geus asup. Ya. Bapak Ibu dewa hadirin nu dipihormat. Jadi sim kuring ya sebenarnya mah kuduna nu ngabagikeun berhubung nu ngabagikeun candarana. Jadi juara hiji, juara dua, juara tilu, juara opat. Boh tina turnamen poli BHIK dan festival karya budaya. Juarana hiji, dua, tilu, opat. Rada dibedakeun tadina juara karya budaya yang semula juara 1 600.000, juara 2-nya 400.000, juara ketiganya dan keempat 100.000. Ternyata tadi kita ada rapat kecil, rapat kesepakatan dengan penyandang dana. Nah, yang bosna ya. Ya, pokoknya mengesaha lah ya, tapi yang nyakol duitnya ya. Jadi juara 1 untuk karya budaya sejumlah 1 juta. Alhamdulillah. Mudah-mudahan RT urang ya, RT urang. Aikana duit masuk aja emprak baik. Juara 2 700.000. Alhamdulillah. Juara tilu jeung juara 4
eta teh dibagi jadi 300.000 masing-masing. Alhamdulillah. Juara hiji turnamen poli BHI Cup. Nu disebut BHI teh singkatan. Singkatan apa? Singkatan. Oh, singkatan ya. Jadi Balad Haji Igun. Wow, keren. Artinya, saudaraku semua, biar saya menggunakan bahasa Indonesia, ya, karena ini ada yang selamat datang dari pengurus DPD PAN Kota Depok, ya, banyak di sini, Alhamdulillah ya. sudah hadir tengah Ya. kita ya. Dari tadi bahkan. Jadi balad itu identik dengan teman atau babaturan. Bayangkan Haji Igun, babaturana si Usman. Haji Igun, babaturana Si Karung. si Sakar. Nah, Kamari datang ka imah, cenah ka Haji ieu kula cenah ka bagian baju naon kaos, gitu. Pan kula ke cenah babaturan Haji Igun. Oh, akhirnya dibere ku kula. Jadi urang mah ayeuna di dieu teh nya jadi sareundeg saigel sabobot sapihan. ya. Ulah pagiri-giri calik pagirang-girang tampian. Ulah urang mah jadikeun bae Haji Igun mah pejabatna di negara mah. Jadi mah urang biasa bae ya. Ngagunakeun bahasa loma. Nah, jadi juara hiji poli 3.500.000 Oh, alhamdulillah. plus emang kudu make gombal gitu. Plus bola poli juara 2.500.000 nya 2.500.000. Coba hand besi salah juara tilu Ya, benar. Juara 3. di juara tilu juara 3 saya akan menggunakan dua bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Juara 3 Tilu. diulang deh tinggi deh tuh juara 2 tah. Juara hiji juara 1 3.500.000 plus bola voli. Juara 2 2.500.000 plus bola voli. Juara 3 1 juta plus bola voli. Juara 4 500.000 tanpa bola voli. Amin. Alhamdulillah 400 juga. Juara 5 eta mah menang Miss. Turnamen volleyball BHI Cup dina Raraga Sarentaun Ciparek Barat 2014. Juara kahiji nama tim ngaran tim nyaeta Ipoci. Ipoci perwakilan desa Ciparek Barat. Pelatih Kang Ojoy. Halo. Iya, poho saya tanya. Manajer kapten tim di aturanan ke luhur panggung sok mangga. Sok mangga di jadi ya baris langsung saya nanya. Juara kedua ngaran tim Naga Hiji Tembra atuh perwakilan desa Citorek Tengah. Mangga kapten tim atau yang mewakili atau nu ngawakilan kancok mangga keluhur ayah atau mungkin diwakilkan ayah oh ayah mohon mangga masuk. Juara ketilu ngaran tim Pusaka Jaya perwakilan desa Sukajaya. Enggak kapten tim pemain atau ngawakilan Kecamatan Sobang. Kecamatan Sobang. Atur nuhun iring partisipasi dina acara Sarentaun Desa Ciparek Barat. Aya perwakilan atau yang mewakili? Mohon mangga.
lamun eueuh mal dibikeun cenah ge neku kami bae tukang ngabaritakeun alor kaopat biasa nama juara kan iya mah aya bonusna juara kaopat duitna leuwih meureun iya gini mau obat kamu tadi ongkosan balik ya juara opat ngaran tim Naga 2 perwakilan Citorek Tengah aya mun eueuh rek kudu ngabaritakeun duitna mana mudah-mudahan eueuh ayo geura aya nya aya mudah-mudahan aya mana mangga atau nu ngawakilan pinten di pihak panitia upamita aya di pihak panitia mewakili mangga upamita aya nya soalnya lamun eueuh ieu mah kudu ngabaritakeun dicokot terima kasih atur nuhun ka para pamit anu parantos ngareureuh aya acara agak tengahan mohon maaf agak tengahan terus karunya dak meni nu moto ieu aya nu moto kitu atuh pangmotokeun jeung bari hadiah aya atuh geura pun meureun nu ngabarita gede kudu bari ka fotonya. Terima kasih semua kami sampaikan dengan segala hormat kepada Ibu Hajah Siti Khalifah SPD untuk menyerahkan hadiah pertama turnamen volleyball putra BHI Cup dalam rangka Serentahun Citorek Barat 2019. Kepadanya dimangga Bu Haji untuk menyerahkan hadiah. Dipoto sebentar ya, ditahan dulu dipoto. Jangan dipoto. Dipersilakan untuk menempatin duduknya kembali. Juara 2 dimenangkan oleh Naga 1 Desa Citorek Tengah kepada Bapak Haji Sumawijaya dengan segala hormat kami persilakan. Ditahan dulu untuk diabadikan. Ditahan dulu. Nyuhun nakaditu, mata nakaditu. Seri, udah seri. Ya, terima kasih Wadi. Dipersilakan untuk menempati tempat duduk kembali. Selanjutnya untuk juara ketiga Pusaka Jaya Desa Sukajaya Sabang yang memberikannya kami mohon dengan hormat dengan
Dengan segala hormat, senior kami, tukang lalapor buah bokok, kalur, mangga kesukaan, mangga kesukaan, senior. Kita betes lagi nak tikan. Ayo ngalagi lah tanggung jawab. Tanggung jawab ngalagi lah. Ngalagi lahnya tanggung jawab. Mangga. Oh, mangga. Mangga. Juara tilu di Sukajaya. Diabadikan. Biasa tukang lalapan. Wah, tepuk tangan dong, tepuk tangan untuk senior kita. Dipoto lah. Dipoto lain lagi, dipoto heula. Oh. Rame tuh. Koprok. Ya bangga. Mohon segera. Mohon ya. Ngas. Bus, turun. Baik, ngas turun. Mohon satresna juara 4 Desa Naga 2 Citorek Tengah. Ya bangga. Diabadikan. Nah gitu. Udah di YouTube-an ya. Siap bangga. Ya, terima kasih. Baik, dan selanjutnya mohon kepada semua pemenang untuk dapat dipoto bersama sebagai dokumentasi kita dalam rangka 100 tahun Citorek Barat. Dan mudah-mudahan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah menjadi juara. Semoga prestasi di masa saya akan datang lebih baik dan lebih ditingkatkan lagi, khususnya dalam olahraga voli. Ya, dipoto bersama dengan Bapak Haji Igun, Bapak Haji Suma, Ibu Haja. Penting banget. Silakan para peserta juara, silakan untuk ke tempatnya masing-masing. Terima kasih kepada semuanya yang telah turut serta dalam praktis ya. Juara harapan hiji RT hiji 01 kompak euy. RT hiji 01 mana? Mana kalau RT hiji RW Juara harapan hiji RT hiji RW hiji. Lamun eueuh eta RT harapan teh. Gerakan ieu pabewok. Tadina bari dicokot deui. Juara 2 RT 3 RW 2. Sok salah wae. RT 3 aya. Juara hiji
RT tilu RW hiji. Saha RT eta? Mana? Sok kapain perwakilannya tahu. Bola seri ya, bola seri. Awas tutupan heula. Ada kan boleh? Ya RT ada yang juara hiji. Kayak dia. Juara hiji dulu. Ya RT ada yang seri teh. Selain naga ke saja kawan baik. Ulang. Juara hiji RT tilu RW hiji. Mana? Oke. Juara 2 RT tilu RW 2. Saya juara 2. Mampu kok. Iya juara 2. Oh, tadi juara 2. Pendidikan dan Ada kedua dia. Dia kedua tidak dia. benar itu. Bali. Juara tilu RT 4 RW 2. Juara tilu mana? RT 4. RT 4 RW 2. Oh nya. Ayo bah mangga. Juara tilu RT 4 sah. Hah? RT 4 dah. Oh kan dia. Dia tarik ke kami kan dia. Ya mah RT paling bagus naik motor geng hiji baik. Nah itu. Oh benar. Icing lah seperti itu. Ulang. Besi salah alamat ya. Bapak Ibu saudaraku yang saya hormati, ini penilaian ini dalam Festival Karya Budaya kami menilainya ini independen, tidak ada indeks sahid. Tahu indeks sahid? Karena dinilainya oleh juri profesional yang kami hadirkan langsung dari Kabupaten Bogor jauh. Jadi pasti semua ini adalah hasil penilaian. Yang pertama itu adalah dongdang budaya. Artinya dongdang budaya itu kearifan lokal. Jadi ngagambarkan hiji kemonesan kalau lihat ayat di masyarakat wewengkon Citorek Barat. Aya leuit, aya lantai, tek-tek banget. Terus yang kedua, penampilan seni musik yang mengidentikan tentang kehidupan di Citorek. Aya nu tadi kemarin siga bebegik sawah leuleumpangan ka dieu aya. Pokoknya halus lah siga gitunya. Terus yang terakhir adalah congcot karuhun. Kenapa disebut congcot karuhun? Karena congcot urang mah jeung priangan congcotna beda. Aya di priangan mah lauk pauk nanti diamprakeun disebar di luar. Aya congcot urang mah Di jero. Nah cirining eta teh urang pokona lamun geus mampu geus hebat ulah diunjukkeun ka batur teu rek meunah keur sorangan lamun batur teh dibere. Jadi rasa disebut rasa. Pokoknya tadi alhamdulillah. Jadi rasa itu adalah berarti ngeunahna jijienan eta congcot. Sakitu. Oke. Mangga. Mah. Tenangan Wah Haji silakan. Ada jaro enggak ini jaro? Jaro balik heula. Gimana nih jaro balik heula kitu kumaha cenah? Saya tok akhirnya. Cok juara 1 diserahkan oleh Wah Haji Sumawijaya juara 1. Cok. Oke, juara 1. Oke. Ya, ke ini. Ke sini. Berapa? Ya, juara 1 1 juta rupiah. Tepuk tangan. Ya. Sigana ari keur nyongcot mah cukup lah 10 mah. Juara 2 minta disangkakeun ku Ibu Hajah Siti Khalifah. Mangga mah. Juara 2. Enggak segera balik ke dia teh kembali Fatihah dipain. Ya, ini diserahkan oleh Ibu Hajah Siti Khalifah selaku juri yang tadi menilai tata laksana kegiatan itu ya. Silakan. Sebesar berapa itu? Tahan. Iya dari kali itu kan tuduhkan ke batur tah 700.000 cukup kernian 70 congcot.
Oke. Sudah? Atuh sok aing deket bae kumana? Juara tilu. Eta we sini perwakilan, yuk. Bere juara tilu RT Padang nu sok make motor gigi hiji bae. Nah. Aturan nu kangen kadi itu ka batur lain asalnya atuh dia na ulah dibalikeun ka ditukeun tah kitu cukup tah mangga Impona ka ditu kana kamera. sasalaman jauh bae ulah deket-deket kumana ya Iya, kemana ini? Oh. Lain pakai poket ya. nggak silak bola kebuan pakai sama sadang aing juara kaopat perwakilan ti cucu kang masih ke kadi itu tinggalina kadi itu nah ulah dibalikeun iya RT menedang di dugder geus atuh awas ulah ngalangan bae Mang Ojoy atuh kitu getek kumaha seuri seutik mah asa ari alen ku sieun-sieun teh menang atur mangis kudu atom bae. Baiklah Bapak Ibu sekalian, inilah bukti kepedulian kita terhadap budaya kita. Di foto bersama. Jadi insya Allah nanti tahun hareup urang nyen coktot leuwih ti kieu hadiahna ge 100 juta nya. Lumayan hadiahna ke jaron wanya. Nah, demikian terima kasih. Selamat menikmati, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sampaikan kepada istrinya ya, ulah di kantongan sorangan. Sok mangga. Dia lain ngelawak emang haus.
ieu sorat calung didamel natina awi ieu sorat calung celung tina awi wulu ieu sorat calung ayo nu medal di kota Bandung ieu sorat calung ibur kanu terbingung paparis di luhur panggung kalung Bandung kota Bandung paninengan elana kota Bandung anu kurang impasien kusir calung kota Bandung anu endah iwari enden sejarah kota Bandung anu kurang seindah besung-sung ieu sorat calung ieu sorat calung Persa lamun ngetes lagu sih ganti didamel natina awi ieu sorat calung calung tina awi hulu ieu sorat calung nu ngedal di kota Bandung ieu sorat calung penghibur kanu terbingung papaes di luhur panggung adalah calung Bandung paninengan elana para kota Bandung anu kurang kota Bandung anu endah iwari enden sejarah kota anu kurang seindah besung-sung Kang Ojoy, Kang Iman Urang sama deg-degan bari motongan paribasa neang anak ngadeketan popot ini guluh-guluh teuing ka aing teh bisikan geuleuh ka aing teh Dicontoheun. aing urang teh grup leuwih sing ngewa pisan ka kuring teh Nya nu kitu kudu dicontoh atuh kumaha atuh. piring pisin diragaji tingikeun heula colena ti kalapaan abdi isin ku paraji boga anak eueuh bapak Lain dicontoheun eta mah lain.
Siga kan gelo main teh. Cakan asik korban asik Maman Iya sih gua haji. aya kewangsalan Mohon leres. baturan Mang Ojoy kalau Majoy ka payun. dengekeun Mang Oman kieu wawangsalan dengekeun we sok ieu mah terserah nya satujuan teh mah her mana her baturan ya urang buktikeun pat tadi mah wawangsalan garoreng cedar sih cedar sih baturan cenah aya ayo bawang salah didik atuh ayeuna namun dayang dahar noga Apa ge hayang dahar roga mah. Hayang mohon. biasanya aku buka duit kan Mohon. Keun antepkeun. kudu daeknya melina Nyaho. Atuh heueuh. Heueuh. lamun hayang asup sorga kudu getongan sholat kaenak lamun hayang noga kudu daeknya melina lamun hayang suka surga kudu getongan sholat Keun antepkeun. Keun sadap. Arti alus aya. Arti kudu ka harti bae bisi moal diongkos ade antep. sok dengekeun deui Ya siap. kaleuweung rek meuli rek melak tomat Kadeu hari. Eta papan neng bintang pos milieu rarasan teh. Beli tomat jojor kaleuweung di buruan oge loba. Gusti kumaha Agung. Keun antepkeun. di baturan teh kusoba Manya di baturan ku anak anjing euy. Sok. eueuh obat nu mujarab iwal ngajalankeun sholat eta kaleuweung rek meuli tomat di baturan kusoba eueuh obat nu mujarab iwal ngajalankeun sholat Sing antepkeun. Atuh nuhun Bapak Jarona aduh. Kita ridho Pak Jaro. pepatah Baik. Pak Jaro. Ieu teh ridho. Ridho dapat tamahan deui atuh. Aduh nuhun. Beureum barajo ah. tadi juga ada menjawab teh Pajaro Mohon mah anu lain ke aya sekedap deui. Sak pangalajenkeun deui. ngalah tutut katalaga Lieur Pak Ibun mah euy. Ngalah tutup jojor katalaga rek waduk telet modar. Ngalah tutup di sawah dicomotan tah tutup malindeu teu kudu diporo. ngekeun heula atuh pan aya terusan Cing. balikna sok barang bawa Carekan pamajikan di barang bawah mah. Kita buka era. lamun urang hayang surga jalanannya eta takwa eta lamun uleh katalaga balikna sok barang bawa lamun urang hayang Ieu teh alus rame aya usian teras Pak Haji. Ampun. Kak emak silaturahmi Atuh ho banyak anak sapi. Rek silaturahmi ka emak di mana-mana oge. Banyak silaturahmi ka anak sapi. teu hilap nyandak sepaheun Eta teh Bapak Ibu jelema doraka. Ka kolot tong ngasepan.
kieu. Jalma nu alus budina alam pasti loba nu resep eta ka emak silaturahmi kehilap nyenak sepakeun jalma alus anu budi pasti loba resep. Antep keun Pak Joy. Tong digeureuhin. Amanah Asia. Mun cenah Asia cenah. Naon jojor ka Asia? Atuh geun antep keun. Tuh kan di wetan Heeh. Keun bae kaweton tong asa kaluhur we atuh. amanah jalan ke surga tuh kaditu pangaosan eta amanah jalan Asia tuh kaditu paling wetan amanah jalan ke surga tuh kaditu pangaosan. Blok saya terkutuk giting porno. Banyak mana bobo kapan sih? Mau ngambil ke anak seumur-umur oke. Banci. Beluh ayo. Allah. Goblok sih ah. Bang Oman Bulan. cenah ieu aib euy Bulan. aib menurut lagu Saha sana. ieu urang ti tadi bawang salah wae Mohon. sekali capek nu nyawer Oh nu nyawa. Abdi boga aja sih sini. nah coba Bang. Ngamodor kita tadi nangtung deket panyaweran. Lain nu nyawer ka urang euy.